Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al ulama warasatul anbiya, ari ulama teh pewaris para nabi. Ari santri anu bakal nuluykeun jejak langkahna para alimul ulama. Makana ulah sok dolim, ulah sok nyieun masalah jeung jalma-jalma anu baroga ilmu jeung jalma-jalma anu sok naruntut ilmu. Aya santri anu sasalaman jeung nu jadi guruna. Majarkeun teh ngesod, lain ngesod eta mah adab, akhlak nu jadi murid ka nu jadi guru. Eta teh nu disebut akhlak santri rengkuh ka nu jadi guru, di mana sasalaman ngalap barokah ka nu jadi guruna. Lain masalah dibabukeun eta santri ka nu jadi guru, majarkeun teh dibabukeun. Eta mah takdim ka nu jadi guru, ngalap barokah ka nu jadi guru. Teu dipaksa nu jadi santri ngabantuan ngaringankeun padamelan nu jadi guru. Sangkan nu jadi murid aya barokahna ka nu jadi guru. Aya oge santri anu barang bere ka nu jadi guru. Eta mah suatu kewajaran. Santri teh geus rubah tina kagorenganana. Salila mondok jadi bager, jadi soleha. Nu jadi indung bapana saking atohna kabeneran aya rizkina. Nitipkeun ka nu jadi budakna, tah ieu rezeki pasihkeun ka nu jadi guruna. Jadi lain santri anu barang bere teh sabenerna mah. Tapi nu jadi kolotna aya kainget ka nu jadi guruna. Kusabab nu jadi budakna jadi soleh tur soleha. Aya kabungah, suatu kewajaran atuh. Sedekah ka nu jadi guru. Sangkan aya barokahna. Sangkan aya barokahna. Lamun rahmat ayana ti Gusti Allah, lamun syafaat ayana ti baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun karomah ayana ti pariullah, lamun barokah ayana ti jalma-jalma anu soleh tur soleha. Jadi urang teh ngalap kana kabarokahan. Mudah-mudahan aya manfaatna, aya barokahna kanggo urang sadayana. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.